Kamus Bahasa Sunda, macam-macam makan dalam bahasa Sunda. Nu kahiji yaeta emam. Emam biasana untuk lawan bicara yang lebih tua. Cek si mama gerak emam. Itu sayur tarajena dina bupet. Nu kadua nyaeta neda. Biasanya neda lawan bicara yang lebih tua seperti orang tua. Pak, Bu, tos nedah teu acan. Nu katilu dahar. Biasana lawan bicara sesama atau babaturan. Sep, hari maneh sok dahar tara. Eta watir aing mah tulang beheung geus katempo. Nu kaopat tuang. Opatnya mana kieu? Nu kaopat tuang. Biasanya lawan bicara umum. Contohna, Mang, kadarieu lah. Urang tuang jeung peuteuy. Mang, kadarieu lah. Urang tuang jeung peuteuy. nu kalima nyatu nyaeta keur hewan. Bi, eta ayam nu jago nyatuna meniruwog. Beakeun hayam nu lain. Nu kagenep hakan. Biasana keur hewan sarua. Pak, nah hanya anjing teh dibere sangu teh teu dihakan. Nu katujuh lebok. Biasana keur mupuas tatangga anu sok ngomongkeun urang. Serius, tatangga nu ngomongkeun maneh bibirna bareuh. Wah, heunya Lebok. lebok. Kamus Bahasa Sunda, sifat-sifat jelema. Amis budi, Ramah, somea, ramah, bangor, nakal, pinter, pintar, calakan, cerdas, capetang, pintar berbicara, cicingeun, pendiam, bodoh, bodoh, lunguh, tidak banyak bicara, culangung, tidak sopan, adigung, sombong, getol, rajin, kedul, malas, ludengan. pemberani. Mungkin sakitu wae ti urangnya. Salam Sunda Sampurasun. 1, 2, 3. Sep, maneh sok dahar tara. Watir. Kurang bae dia tah kadita ninggalina kadita. Oh, 1, 2, 3. Nu kagenep hakan. Biasana keur hewan sarua. Nu katujuh lebok. Biasana keur mupuas tatangga anu sok ngomongkeun urang. Naon? Lebok. Bah, mungkin sakitu wae ti urangnya. Mohon maaf apa. iya ayam nu jago mah nyatuna meniruwog. Beakeun Hayam nu lain. hayam nu lain. Betul Kang ngaran saya tik. Kumaha, Riz? Riz.